Assalamualaikum sampurasun. Urang pendak deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios Sunda. Ayeuna urang bade dongeng anu judulna Nini Anteh jeung Using. Mangga sok golosor. Lamun parang aya bulan purnama, di jero bulan anu buleud sampurna, urang sok nempo aya kelemeng hideung. Ku urang Sunda kelemeng hideung teh disebut Nini Anteh nu keur ninun dibaturan ku ucingna. Hayu urang ngaguar dongeng ieu keur caritakeun ka anak incu. Tapi ngaranna ge dongengnya lain kanyataan ngan ukur carita. Di zaman baheula di Jawa Barat aya hiji karajaan nu ngaranna Karajaan Pakuan. Karajaan ieu teh ayeuna di sekitar abad salapan, nyaeta sekitar tahun 800-an. Karajaan ieu teh boga alam anu endah, taneuh anu subur, jeung dipimpin ku raja anu bijaksana pisan. Jadi rakyat teh hirup akur, hirup rukun, jeung tentrem sagala nyata. Di kerajaan eta teh aya dua wanoja anu geulis pisan. Duanana akur ka mana-mana bareng. Nu hiji ngaranna Endahwarni, nu hiji deui ngaranna Anteh. Raja jeung permaisuri nyaeun pisan kadua wanoja eta teh. Sanajan duanana teh beda harkat, teu babad teu banding, tapi kanyaana teu dibeda-beda. Warni mangrupakeun anak tunggal raja anu engke bakal jadi pewaris kerajaan. Ari Nyi Anteh ukur anak palayan kerajaan. Basa ratu rek ngalahirkeun putri Endahwarni, salah sahiji dayangna oge nu ngaranna Nyi Dasti kabeneran sarua rek ngalahirkeun. Ngan hanjakal harita teh Nyi Dasti teu kuat dugi ka ajalna sanggeus ngajurukeun orok anu sarua-sarua awewe. Eta orok teh ku permaisuri dibere ngaran Anteh. Anteh terus dirorok nepi ka gede bareng jeung putri Endahwarni. Kulantaran eta sanggeus duanana mangkat remaja, Anteh ditugaskeun ngarencangan Endahwarni jadi pelayan pribadina. Anteh tong anggeruan Gusti atuh mun keur eueuh batur mah, keur kuring mah anjeun teh tetep dianggap adi anu pangdipikanyaahna, ceuk putri Endahwarni. Sanajan anjeun ukur palayan, sing inget urang teh digedekeun ti orok bebarengan. Dahareun nu didahar ku anjeun sarua jeung nu didahar ku kuring. Baju nu dipake ku kuring sarua alusna jeung nu dipake ku anjeun. Kamana-mana urang indit sok babarengan. Sedih bareng sedih, gembira angger gembira. Kadenya ulah poho, awas mun poho rek dihukum, ceuk putri Endahwarni ngawanti-wanti. Mangga Gusti teteh, ceuk Anteh semono kararago. Putri Endahwarni melotot tapi bari seuri. Di mangsa basa maranehna keur ngobrol duaan, putri Endahwarni nyarita ka Nyi Anteh. Anteh sebenarna mah kuring teh iri ku anjeun. Ah, iri ku naon teh? Abdi mah teu siga teteh. Rumaos jalmi teu gaduh. Saha anu bakal iri ku abdi? Tanya Nyi Anteh bari rada kerung. Sajujurna ye, anjeun katempo leuwih geulis badan kuring, ceuk putri Endahwarni semono rada sedih. Lamun anjeun teh kawas kuring, pasti geus diparebutkeun ku pangeran-pangeran ti karajaan sejen. Hehe, teteh masok kitu. Piraku sakieu cageudreuknya disebat geulis, nu panggeulisna mah angger teteh atuh. Pan basa kamari ge aya pangeran ti karajaan peuntas datang, dugi ka muter beheungna, ceuk Anteh bari seuri leutik. Ah, eta mah pedah we anjeun milihkeun baju keur kuring anu cocok pisan. Santang tu pangeran teh resepeun ka kuring, bisa wae manehna ukur kabengbat ku bajuna, ceuk putri Endahwarni bari seuri maur.
nya baju eta teh ngaputna di mana mani ngeunaheun pisan dipakena coba alus deui kateponna ku batur, tanya Putri Endah Warni. Kahing ngaputnya lira teh, cek Anteh ragu-ragu. Ah nu bener, teu nyangka geuning anjeun teh bisa ngaput anu alus. Mun kitu mah ke pangaputkeun deui sakalian jeung baju panganten keur kuring engke, cek Putri Endah Warni. Ah teu wawarantun teuing teh, sieun abdi mah, cek Nyi Anteh rada palalaur. Nah hiji penting permaisuri raja nyauran puterana. Endah kadieu sakedap ibu aya picarioseun, cek ratu. Mangga ibu, cek Endah Warni bari nyampeurkeun. Endah anjeun teh putra ibu hiji-hijina. Lamun ibu bapak tos teu aya, anjeun bakal jadi pewaris kerajaan mimpin rakyat Pakuan. Tapi dumasarkana aturan kerajaan jeung tata krama kerajaan, anjeun kudu boga salaki heula memeh diangkat jadi ratu, cek permaisuri panjang lebar. Maksud ibu teh Endah kedah nikah heula. Tah eta maksud ibu teh. Ibu jeung bapa sabenerna mah atos ngajodokeun Endah ka Pangeran Anantakusuma, putra Adipati ti Kadipaten Wetan. Tapi tong salempang eta teh jajaka pilihan. Mayehna kasepisan gagah jeung sakti. Cocok lamun nyarengan Endah mimpin kerajaan. Mangga atuh ibu, abdi mah sadaya-daya upami kitu mah ngiringan wae, cek Putri Endah Warni. Atuh ibu permaisuri atoheun pisan ningali anak tunggalna nurut kana yang sepuhna. Reng saya badami masalah eta permaisuri raja ngageroan ka Nyi Anteh. Putri Endah Warni sakedeung deui rek dilamar ku hiji jajaka ti Kadipaten Wetan. Anjeun menang tugas nyiapkeun sagala rupina, kade ulah poho bisi aya nu kaliwat, bisi urang wirang di hareupeun rakyat sorangan. Urang ngayakeun hajat anu rongkah, ngondang gegedean ti kakarajaan tatangga, cek permaisuri ratu. Mangga Gusti Ratu kahartos pisan, cek Nyi Anteh. Anteh kumaha atuh ieu teh, kuring sabenerna masieun, piraku rek dijodohkeun ka jalma anu can kanyahoan juntrunganna. Kumaha lamun maehna teu bogoheun, cek Putri Endah Warni. Ah ulah waka ngemut nu henteu-henteu teh. Anteh yakin Gusti Ratu sareng raja pasti milih pijodoheun teh anu hebat. Pasti eta teh jajaka pinilih, cek Nyi Anteh ngahatea. Sareng deui jajaka mana anu teu heroy ningali teteh anu sakitu campernikna, cek Nyi Anteh bari seuri. Anteh mah ngan ukur tiasa ngadongaakeun teteh sing lungsur langsar mayunan sagala rupana, tambah Nyi Anteh. Dina hiji isuk anu kacidahegarna sababaraha poe memeh acara tunangan Putri Endah Warni jeung Pangeran Anantakusuma, Anteh ngalah kekembangan di kebon kembang kerajaan. Sababaraha kembang melati disiapkeun keur ngahias sanggul Putri Endah Warni. Nyi Anteh ngarasa gumbira ku sabab Putri Endah Warni geus rek nyeureunana nalagasanana. Bari metikan kembang maena ngahariring dibarengan kuku-kuku anu jiga nu sarua bungalena. Sora Nyi Anteh kabawa angin nepi ka kaluar tembok kerajaan. Anantakusuma nu ngahaja kadinya rek nalungtik pi pamajikanana ngadenge eta hariringan. Bakat tinggu panasaran maena ngajeleng lewatan tembok pager taman kerajaan. Terus nyumput dina rungkun ningalikeun Nyi Anteh nu keur metikeun. Seredet hate Pangeran Anantakusuma teh ningali wanoja nu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Nah ieu Putri Endah Warni teh kitu meni gelis-gelis teuing.
yakinna yen anu keur metikan kembang teh Putri Endah Warni nurek dijodohkeun ka manehna Pangeran Anantakusuma kaluar ti panyumput anteh ruas kacida kagereuwahkeun ku eta jalma nu ujug-ujug aya hareupeun. Nah ti mana datangna eta jelema jeung kumaha carana bisa asup ka taman anu di pager luhurna satangtung. Pasti ieu lain jajaka samanea gantosna. Aduh ngareurewas hari anjeun saha? Nah kumaha carana bisa asup ka dieu? Cek anteh. Eta jajaka teu waka nembalan. Maehna rutret kaluhur ka handap. Jika anu bogoh pisan ningali eta wanoja. Ieu kuring nu ngaran Anantakusuma teh. Ari salira teh Putri Endah Warni sanes cek eta pemuda manis sopan. Anteh tos beres meti kembangna disauran ku Putri cek saurang awe ujug-ujug norojol. Nyi anteh teu loba omong, maehna langsung ngaleos indit ninggalkeun eta jajaka. Duh geuning eta teh lain Putri Endah Warni, tapi saha eta teh mani geulis pisan, mani langsung rei bogoh. Hate Pangeran Anantakusuma norowe cosorangan. Sanggeus lila nungguan eta wanoja teu balik deui, manehna terus ngajleng rek kaluar taman. Sajeroning lempang rek mulang. Beungeut eta awewe terus kokolebatan. Sorana anu kacida halimpu kadengeken. Komo deui haring-hiringan nama anu matak dedengeun. Nandakeun yen Pangeran Anantakusuma geus kapentang panah asmara ku Nyi Anteh anu kapanggih tadi. Di saprak harita Pangeran Anantakusuma teu semangat deui ngahareupan acara pertunangan jeung Putri Karajaan Pakuan. Hatena geus buleud rek neangan wanoja anu tadi rek dijadikeun pamajikanana najan kudu gelut tutumpuran ngorbankeun nyawa jeung paribasana. Sababaraha poe ti harita di istana katingali aya kasibukan anu pohara beda ti sasari. Poe eta raja rek tetamungan ku Adipati Wetan dina raraga ngalamar Putri Endah Warni. Raja jeung ratu katingali gembira pisan ngabagiakeun pibesaneun nu datang jauh di jugjug anggang di teang. Kitu deui jeung Putri Endah Warni pamenteunna katingali marahmai tanda hatena keur bungah. Manehna atoh Pangeran Anantakusuma anu rek dijodohkeun ka manehna bener-bener gagah tur kasep. Adipati Wetan teu eleh gembirana narima panyambutan ti Raja Pakuan jeung permaisurina. Manehna pok deui ngaturkeun nuhun ku panyambutan eta. Tapi beda jeung Pangeran Anantakusuma, manehna katempo teu pati sumanget ngahareupan eta acara. Manehna katempo ku jiwa kulantaran Putri Endah Warni geuning lain anu kamari kapanggih basa keur metikan kembang. Geus beres tamuna dibernahkeun torojo pelayan-pelayan kaasup Nyi Anteh nyajagikeun susuweuh keur para tamu. Geus beres eta Nyi Anteh unggul ke permaisuri raja. Mangga Gusti Ratu katuangan tamu parantos sayogi bari ngadongkokeun awakna tanda hormat. Hayu atuh marangga kasadayana disambil punten ieu teh mung saaya-aya saur permaisuri muka carita. Aduh hatur nuhun pisan padahal sim kuring teh dongkap teu cingcing teu bawa bales Adipati Wetan. Pangeran Anantakusuma anu tita tadi ngalamun reuas nempo wanoja anu meti kembang kamari si horeng teh ukur pelayan karajaan. Panona neuteub terus nepi ka Nyi Anteh asup deui ka tukang. Hate Pangeran Anantakusuma beuki dagdikduk bisa deui manggihan wanoja anu ti harita kokolebatan dina hatena. Manehna mikir kumaha carana kudu menangkeun Nyi Anteh teh. Kajadian eta teu luput tina tetempoan Putri Endah Warni. Manehna ku jiwa pangeran anu diharapkeun bogoh ka manehna kalah leuwih merhatikeun awewe sejen anu tepatna palayan pribadina. Rei jadi ambek ka Nyi Anteh
manehna timbur pisan sabab gara-gara ningali Nyi Anteh Pangeran Anantas Kusuma jadi temalire ka maneh. Sanggeus rengse ngajamu tamu, Nyi Anteh seperti biasanya bergen ka Putri Endah Warni. Kumaha teh tos cacap kapanasaran teh hoyong pendak sareng picarakeun telepat geuning Gusti Ratu sareng Gusti Raja milih anjeunna mani gagah sareng kasepisan deuk Nyi Anteh. Ngadenge omongan eta Putri Endah Warni kalah ka ambek hatena ngagedur kawas durukan di banjur minyak. Anteh timimiti ayeuna maneh ulah jadi palayan kuring deui, kuring geus teu hayang deui nempo beungeut maneh, ceuk Putri Endah Warni ngomong mani heuras. Anu biasana nyebut anjeun kulantaran ambak jadi nyebut maneh. Sadaya-daya abdi mah Gusti upami kitu abdi bade angkat ayeuna keneh. Tapi Gusti kedah terang yen abdi teh teu pisan-pisan bade hianat ngarebut picarageun teteh da teu babat teu banding kanggo abdi mah. Upami kitu punten pangdugikeun ka Gusti Raja sareng Gusti Ratu. Abdi ngaturkeun nuhun ka sadayana kasaean anu tos dipasihkeun ka abdi sareng nyuhunkeun dihapunten teu tiasa mendakan heula. Geus kitu koloyong Nyi Anteh ka kamarna rek meresan baju anu rek dibawa. Kapalayan sejen Nyi Anteh omat-omatan kudu ngajaga tuan putri sahade-hadena. Basa ditanya ku pelayan, kunaon maehna indit, maehna ukur ngomong, hayang ngalongok nini akina anu saumur-umur can pernah ditempo. Anteh susulumputan kaluar ti istana meh teu katempoeun kudu ngajaraga. Sanyana maehna bingung kudu ka mana anu dituju da kahirupan di luar istana oge teu nyaho. Saila keketajepan kaluar ti luar istana maehna mikir kudu indit ka mana. Geus karasa rada jauh ti istana, Nyi Anteh eureun heula di handapeun tangkal kiara di sisi jalan. Cipanonna ngaradak ngembeng ras kana nasib anu teu mais teu meulem disangka ngarebut pijodoeun Putri Endah Warni anu nepikeun ka manehna diusir. Naha atuh Gusti abdi teh dipendakeun sareng Pangeran Anantakusuma ari ukur matak diusir mah gerentos hatena bari ngadoa kanu kawasa. Geus panteng kanu rek dituju Nyi Anteh mimiti asup ka pilemburan. Rek nanyakeun ngaran lembur eta ayana di mana. Kahiji, kadua, katilu jelema anu ditanya ukur go gedeg nandakeun maranehna teu nyahoeun. Sanggeus ampir tengah poe kakara manehna meunang pituduh yen lembur anu dimaksud aya di sisi gunung nu kudu ngaliwatan sababaraha pilemburan. Panon poe beuki condong ngulon, Nyi Anteh terus nikreuh mapai pilemburan. Najan suku geus karasa pegel, maehna teu eureun da pikiranna geus nepi ka lembur anu dituju tempat kalahiran indungna. Geus liwat sareupna Nyi Anteh kakara eureun. Teu hade awewe leumpang sosoranganan tengah peuting mikirna. Maehna ngahulang rek nyeruruk di mana sepanjang jalan nu kaliwatan eueuh saurang-urang acan anu wawuh. Barang keur ngahulang kitu ujug-ujug datang hiji lalaki tengah tubuh. Manehna ketempo ngahaja nyamperkeun. Punten Neng, ari salira teh katinggalina mah sanes urang dieu. Cek si Amang eta, mohon Mang abdi teh nembe dugi kacapean ngiring istirahat heula di dieu, jawab Nyi Anteh sopan. Punten ye Neng, sanes Amang nyingsieunan, tapi ningali rarai Neng, Amang janten emut kapeun lanceuk anu duka ayeuna aya di mana kayaanana. Cek eta lalaki ngaradak alum bangun sedih. Nyi Anteh kaget nempo eta jalma ngadadak sedih. Kek punten ari Amang kunaon janten sedih kitu, cek Nyi Anteh ngawani-wanikeun maneh nanya ka eta jelema.
sanes kitu Neng ningali rarai Neng asa emut kapun lanceuk anu geus tak mang tahun-tahun teu beja teu carita raraina mani teu dipikeun sasieun cibles kawas Neng namina Dasti cek si Amang eta ke Ari Dasti raka Amang teh naha anu ngabdi janten palayan kerajaan Istana Pakuan kitu cek Nyi Anteh nanya tah leres eta leres pisan cek si Amang teu loba ngomong ngan gabruk Nyi Anteh nanggep ka eta lalaki Amang ieu abdi teh Anteh alo Amang putri Budasti cek Nyi Anteh maehna cerik ngagukuk bari nangkep eta lalaki keheula ari ieu teh leres putrana Dasti ari Neng nuju naon di dieu ongkoh cek beja mah anak Dasti teh jadi palayan kerajaan oge malah jadi nu dipikadeudeuhna ku keluarga kerajaan cek si Amang eta rada teu percaya sumuhun Mang tapi panjang caritana upami di guar ayeuna mah abdi teh capek hoyong asuh heula cek Nyi Anteh geus kitu duanana narangtung balik nuju ka imah eta lalaki anu ngaranna Dasta adina Dasti di perjalanan Nyi Anteh nyaritakeun yen indungna anu ngaranna Dasti geus ngantunkeun basa ngacurukeun manehna di mimiti harita Nyi Anteh cicing di imah Mang Dasta anu lemburna aya di sisi gunung keur ngabantu-bantu amangna Nyi Anteh narima pesanan ngaput baju mimiti nama ngaputkeun baju anak-anak amangna terus ningkat narima pesanan ti tatangga-tatangga lila-lila jalma sadesa ngaput bajuna ka Nyi Anteh kabeh di harita Dasta Amang Nyi Anteh ekonomina tambah maju menang sababaraha taun Nyi Anteh boga salaki nepi ka boga budak dua sababaraha taun ti harita Nyi Anteh ayeuna geus laki rabi jeung dibaparinan dua buah hate anu kacida lucuna poe eta Nyi Anteh keur anteng ngan marengan anakna ulin di buruan geus kitu ujug-ujug burudul aya rombongan kuda anu ditungtungan ku kareta kencana ti kerajaan anu biasa dipake ku Putri Endah Warni Nyi Anteh apal pisan dah harita mah manehna ge sok naek jeung Putri Endah Warni manehna nyamperkeun panasaran kabeneran tina jero kareta Putri Endah Warni oge ningali kaluar geus kitu Putri Endah Warni ngagorowok Anteh cek manehna bari ditaheureun kudana geus kitu manehna ngagabrung ka Nyi Anteh Anteh hampura kuring harita kuring teh hilap jadi hate pedah Pangeran Anantakusuma kalah merhatikeun Anteh tibatan kuring ambek pisan harita teh sakali deui kuring tadi hampura cek Putri Endah Warni bari anger nangkep ka Nyi Anteh kuring sono pisan geus lila punggawa kerajaan maluruh Anteh tapi teu acan aya hasilna kabeneran pisan Pangeran ngamprokeun urang ayeuna cek Putri Endah Warni ampun Gusti hapunten abdi ayeuna mah abdi tos laki rabi sareng tos gaduh murang kali upami bade ngiring ka ditu deui karunya aranjeunna pasti bakal ngaraos kaleungitan sarengna deui abdi ayeuna tos gaduh usaha alitan neraskeun karesep kapungkur ngajait anggean sareng acuk teh cek Nyi Anteh teu masalah eta mah salaki jeung anak Anteh bisa ngilu sakalian sakali Anteh bisa jadi penggawa kerajaan Anteh bisa diangkat jadi tukang ngaput resmi kerajaan sadaya-daya Gusti Putri sim kuring mah ngiringan wae bade diajak ka kerajaan deui oge mangga cek Nyi Anteh Nyi Anteh sabenerna mah ngarasa kagok nyicingan eta imah
kulantaran jadi sering kapanggih Pangeran Anantakusuma anu geus jadi salakina Putri Endah Warni. Pangeran Anantakusuma malah katempo can ngaleungitkeun rasa cinta ngana manisna. Kadatangan Nyi Anteh ngagedurkeun deui seuneu asmara anu geus gugur tiba. Lain teu usaha Pangeran Anantakusuma bisa tekah polah ngaleungitkeun rasa cinta eta. Tapi alah batan leungit nu aya malah kagedean. Malah hiji penting Pangeran Anantakusuma nekat ngadeukeutan imah Nyi Anteh susuganan ka panginjung manehna. Kataya Pangeran Anantakusuma kakataya nyamperkeun keur ngorek kucing. Anteh jeung Pangeran Anantakusuma nempo Pangeran Anantakusuma geus hareupeun Nyi Anteh leuwas. Pak Pangeran bade naon nurumpaheun ka dieu bari ngeleper semunusia. Anteh di harita ge kuring teh geus micinta ka anjeun, tapi ka ayeuna cinta kuring can leungit nu aya kalah ngagedean. Anteh kudu ngilu jeung kuring jadi pamajikan kuring jeung Anantakusuma barisina. Ampun paduka teu teuing nyarios kitu. Pangeran teh tos janten caroge tuan Putri Endah Warni. Anjeunna teh jalmi nu kuring dipihormat sareng dihipi ka nyaah. Mun anjeunna nyeri sami we jeung nyeri kuring. Ceuk Nyi Anteh bari nangkep Candramawat. Indah lembur singkur teu bisa kuring teu bisa mohokeun anjeun. Anjeun kudu ngilu ka kuring jadi pamajikan kuring. Hayu urang ka Kadipaten Wetan, urang bebetah di ditu. Pangeran Anantakusuma mangsa. Nyi Anteh beuki ngeleper kadenge omongan eta. Manehna mundur bisa aya kitu kieu. Tah pamirsa timimiti harita Nyi Anteh netep di bulan darek balik ka bumi ge hese jauh teuing. Nepi ka nini-ninina manehna ukur dibaturan ku ucing nu ngaranna Candramawat. Carita ieu dicieun legenda ku urang Tatar Sunda. Mun nempo bulan ngelemeng hideung hartina Nini Anteh keur nembongan. Ku hayang-hayangna balik Nini Anteh sapopoe gawena ngarenda wae nyieun tambang meh bisa turun ka bumi. Kan hanjakal ucingna nu ngaranna Candramawat ngarejet wae eta tambang nepi ka ayeuna teu bisa balik-balik. Tos sakitu tah dongeng Nini Anteh bisa nepi ka bulan teh. Pada cerita ini ada 4 kata yang mungkin tidak lazim. Beberapa orang Sunda juga tidak paham. Yang pertama, dikitu kieu. Dikitu kieu itu berarti dibegini begitu. Jadi itu sama dengan di apa-apain, takut diapa-apain. Yang kedua, mata simeuteun. Mata simeuteun itu artinya kaget sampai matanya tidak bisa berkedip seperti mata belalang. Belalang itu bahasa Sundanya simeut. Netep, netep itu bukan berarti tetap, tetapi tinggal menetap. Seperti itu. Mung sakitu dongeng Nini Anteh jeung kucing Candramawat di bulan. Salajengna insya Allah orang tepang deui di dongeng anu judul anu sanesna. Assalamualaikum.